Sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku. Saat engkau ada di dekatku, mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu. Oh, sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku. Gila turin ke barudak, kulit ngalah ke barudak. Barudak kabarannya gila. Aduh, silai, kemana wae? Kenapa wae atuh? Biasa. Aduh, kemana hungkul? Kemana CS? Iya, biasa gitu Kenapa atuh di dia? Biasa ngopi biasa. Kalau nggak sila turin ka dia. Oh, kemana wae atuh? Iya tuh. Oh, Jangan poho we ka barudak. lain poho tadi teh jeung meming wae enak mah meming teh bisa. Lain meneh gaya pembogohan bae bawa tuh ka dia tuh. Warau kan warau mah enak jalan kan bisa kan. Kayak Bawa atuh engke ame akrab kan yang barudak. kayak orang bawa ka dia lah. Itu lah orang bawa. Bawa siap ditunggu. Iya karena naon atuh di dia enggak salah. Ayo we kan alfa barudak sehari-hari nongkrong. Udah geus pagawean marane kana dia we teh pemain teh. Aturain maneh nih asal leungiteun euy. Tapi dia omongkeun dia teh. Atuh ayeuna mah naon ngalagu heula atuh. Asli lah kan bareng kan. Batu nyanyi atuh. Oh, daripada cicing wae. Teh ngomong nih tenan rokok urang rokok ye. Oh, atuh. Nang bensin ada. Mana urang apa urang terima bensin. Iya we udunan gelas kosong. Kopi mah kene tah. Ada ngopi atuh. Aragena sok nyarareunina. Nyanyi ah. Sok atuh. Mete jenuh ngalagu itu. Surat undangan untuk mantan cenah. Oh, boleh. Lagu menjaga jodoh orang mending oge lah. Sok atuh ieu menjaga jodoh orang kan loba nu ngalaman kan. Sok ah. Pacaran denganku. Tapi
hadirnya dirimu Grami. Anu kumaha aku nanti. Hadirnya dirimu. Oh, nyanyi bener Oke. Orang teh pan yang meming teh lagu nu genah pisan. Rada sosuit nya Bener sok. Jom mending bela. Berikan suasana baru. Kau mampu tenangkan aku kisah risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Mau apa teh nih? Lagi naon di dinya nanti. Oh, orang kan apa? Orang teh boga HP. Yang dicas pokok di imah di bawah. Oh, iya baru dapat nomor HP teh. Jam mainnya jam sabaraha nya? Jam 5. Aduh geus kulit deui si Memi itu ka imah. Alah, memang wae udah Kalau mah Pareke sakudung dia teh. Jam 5 euy. Atuh geus lumayan lah tadi ka dieu teh di pasatan jam sabaraha atuh jam 3 jam lah paling isuk lah. Soalnya bawahnya memang. Oh, memang atuh lah. Kan meh akrab jeung barudak. Di bawah teh balik lah. Sok eta rokoknya. Hati-hatinya, Bro. Hati-hati ya karena di jalan. Di bawah ka dieu nya. Siap. Dik, hati-hati heuh di jalan. Nya. Ya, Hati-hati ya. Habis itu sore. Eta kadinya orang katen barudak. Tuh mana kopina tuh? Orang teh duit keur dadas pisan. Aduh, kata digawe gitu. Heuh, ku siar mite ka dieu rek mau awewe, tapi can datang wae. Ka mana nya? Sabaraha tuh ayeuna teh can datang ini wae ya. Sore kieu. Kayak meureun gedeung deui. Kita udah baroga duit, kita jangan beli kopi, Oh, garing. Aduh, kacau. Udah rokona aya itu kopi. Teu nikmatnya jadi mah. Jadi hambar kieu sareng. Kopi geradang juga. Tapi teu boga duit euy. Kanyuk heula Juga warung juk. Nanyuk wae era. Itu geuning tuh si Ermi teh tuh. Anger eta budak kok enggak karek diomongkeun jeung yang umur wae. Jeung awewe. Itu cigaran kabogoh. Geulis kabogoh. Aduh, geulis lumayan. Bisa meureun. Heureuy ka yang barudak. Kena naon Nah, biasa we. Iya, mi kabogoh teh. Aduh. Naon eta euy? Naon eta? Dia bisa sok. Yang gede yang. Yang Wah, kadang-kadang nanti tak iya kabogoh teh. Biasa. Sok. Ieu wae nyampeur wae dah. Kamari teh sia di imah geus aya jeung dudu we foto semutut foto kieu tah. Aduh. Foto itu sia di imah teh. Nah, dari si Erwin teh ka mana kamari di dieu jeung barudak. Kamari teh ada di dieu ya, jeung teh ka mana-mana. Da ulin jeung barudak geus dilas ulin efek. Kamari teh barudak nanyakeun, mana cenah bawa teh bawa ulin ka dieu. Oh, atuh kan meh akrab jeung barudak bisa naon di jalan. Nah, ini Pak Putih dikenalkeun ieu jeung barudak. Ini duh ngomong yang belah lugu lagi geseran kan. Karunya. Sak. Panas. Biasanya ke belah dia barudak. tutut. Ayolah orang diantar seserahanna. Mau bom ka ditu. Bobogohana emang geus lilak gitu. Wah, karek oge. Ayalah 3 bulanan malah. Aduh.
paingan kadio. Nah, merenda sibuk jeung bebebna. Ya sibuk da. Hayang tere-tere kitu da. Kolot geus apal. Ieu jeung kolot geus wau. Sok itulah tidak akan jadi. Iya jam sabaraha ieu di Singas Budi ieu kadinya orang nganterkeun. Soalnya ada Setengah 5 Setengah 5. Lah trek balik heula we atunya. Ieu rusuh padahal make heula we atuh. Rek indat. Nganter heula ieu kolotna. Oh, Sak atuh handap. Atunya. Yap, yap. Ya, ya. Atunya. Hah? Heeh. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Iya teh. Hati-hati teh. Karatanya kurang menang hampir beberapa kali saya seberapa kalinya di mana bintang aya nama Suarawu Geus deukeut aya. genai dekat gimana Atuh ngarokok nih. Atuh da lain di pom, buru ngarokok heula tah. Besok nyesep tara. Oh, menawi teh osok. Kau tuh bari nyanyi atuh biasa panang pagawean nyadaranya kok ada uang pagawean Terserah atuh. Kopi-kopi aja. menangna garawe kekurang atuh gawe nah bulan nanti Menang lah gawe oge teh menang. Satu akhirnya mengopi orang nyanyi. kegunaon atuh Lagu naon ke lahirnya? bebas Oh iya weh. Lagu Malaysia teh geningan Ciami. Kita, hah? Mana? Eta anu iya Andai dipisah. dan ditipelan nya orang sahur malah lapas Oh, sok. kalau daguan di nya dah Tong lama. Aduh. Iya, kan nama reana. Eta ge namahan kontak we bising kita aya nu ngapece kan aya abi nu ngapece. Nya sok atuh. Cetak lah. Tuliskeun ku tata nomorna. Tas stabilitas bisa. Lumayan teh. Mana sih yang liwat teh? Tuh gening si Mita aya. gila we cuy yang ngantri di warung Gila karunya lapareun. oh yalah gila bio pas ngantri di warung Oh. Apa yang mau? Yang mau? suara harga tuh Biar so sweet atuh. kayak kabar Rita tuh lah ini jam sabarahannya Jam biasa 4:30. duit ulang beratnya dia ya atur lapar taruhnya akan ulang kena reka lah tuh Disukan eta dia deui atuh deui. tapi tiga nama yang bakal dipending heula ulin teh karena ya gaweannya nu sibuk ya nama lah nah gitu ya nya Ah, sok. yang eta nawe di bakal
bawa. Nya. Hah? Boleh. Lihatnya. Ya orang teh tadi tuh bukan nomor si Uci yang telepon ah. Oh, Halo, Ci. Ih, Yusuf, rerencangan si Mita. oh nya sup naon? Ante, nuju naon, Ci? Ieu we nuju gogoleran. Irahat tuh aya waktu luang badai ngajak Amel. Kumaha tuh ke sok rumahnya si Mi. Ah, tuh gampang lah urusan eta mah. Orang main rapih we atuh. Oh nya tuh paling kayak pageto. Oh, mohon atuh teh kabaran deui we nya. Entah salah tuh nya. Badai aya kaperyogian heula. Tuh kayak kabaran deui we nya. Oh, mohon siap. Entah salah tuh nya. Sup. Ah, kemah euy aya batur ulin jeung si Uci. Kunaon ide nya ngalamun wae atuh. Juga aya masalah naon gitu. Galau. Memang bisa diajak ulin emang. Emang tadi nak kumaha? Teuing disaprak ke. Tinggal teh pan dibawa ulin ka dieu. Disaprak geus arakrab tah teuing. Pan urang teh pernah ngomong nih ulin urang dipending heula ayeuna. Aya gaweanan tadi saprak dinya pecen oge geus rada berkurang. Heuh, ai si Yusuf ka mana euy? Lina lagi eueuh ka dieu. Oh, dari itu si Uci teh minta WA si Uci. Mena gitu. Minta Kenaon sih eta nya? teuing apa? Ada eta. Si eta jarang ulin ka dieu. Jarang istilah ge. Saprak mana teu ka dieu deui, si eta ge sarua teu ka dieu deui. Jeung eta menang nomor WA. Heeh. Aku udah selidiki ya, kayak naon-naon. Kudu eta mah, harus. Lu jadi pikiran di wae mah. Urang ya ya balik lagi ya. Kemana? Kemana? Atuh aya bisnis atuh ada kora. Sama orang teh galau, Ah. batur. Enggak lah kapan-kapan gampang ka dieu lah. Ayo nya. Sik. Hanya. Iya. Ya. Ayo nya. Siap, siap. Cewek yang mau bantuan. Udah di situ. Sebenarnya mah Usup ka dieu teh aya nu bade diobrolkeun ka Uci. Sebenarnya mah Usup teh asup ka Uci. Sebenarnya oke sih. Lucu gara suka usup. Ya udah jalannya aja. Gampang sih jadinya. Ya udah. Kayak. Tiga si Usup yang si Uci itu mah Wah, berarti bener ya. Anu tadi diomongkeun ku barudak di ditu teh. Urang telepon ini. Mari tahu sih yang masalah. Sibuk wae. Apa? Oh? Halo? Naon kan? Dia teh mana teh balik naon aya nelpon segala. Ieu urang ningali si Uci jeung si Usup duaan euy. Ningali si Uci jeung si Ucup. Di mana? Iya di Tugu. Fotokeun. Heeh. Ini tinggal euy terpadu duaan euy. Bener anjing sasuit itu.
Wah, kalau di Makam teleponnya tuh jadi. Oh. Ya orang enak kadinya ya jeung barudak ya. Urang make jaket heula ya. Ah. Yuk. Bro, ayo gitu lupa tuh. Ya wae di bodak kenceng dulu. Ini bodak tuh. Kali. Tuh, si Adi. Ya. Anjing bener eta baturan teh ngikung aing mun nya. Penyangka aing. Dari kumaha maneh? Aku boy. Tinggal dulu paling ya. Oh jam 4 tuh. Bang, Jelaskan Mi, orang bisa ngejelaskan Mi. Utia na ngomong kegiatan Utia. Orang bisa ngejelaskan Mi. Iya. Orang bisa ngejelaskan Mi. Iya, ngomong korek saja. Orang yang boga butuh babaturan kas mana jeung hiji kata jeung kamu. Jangan pernah sia-siakan orang yang benar-benar mencintaimu. Baik. Aing mah teu nyangka ka sia. Sampura ya durang teh keur kapoekan. Lain apal aing oge. Kapoekan kan emang kapoekan, tapi kalau nepikeun ke kapoekan teuing atuh. Ya hampura we ya. Aing oge nyesal ieu. Ayeuna maneh menangkeun urut si Hermi. Tapi maneh mau mungkin bisa gabung deui jeung barudak. Maneh bakal kalengitan barudak saterusna. Tadina orang udah kejelasin ke si Hermi. Geus ayeuna mah maneh lamun jalankeun terus. Ngan sanajan maneh moal dituluykeun jeung si ieu. Percuma maneh balik ke barudak deui moal anu narima. Maneh apal kan si ieu teh babaturan urang? Babaturan si Hermi oge. Tapi nah maneh bisa-bisana jadi jeung si ieu. Teu mikirkeun perasaan si Hermi kumaha ka maneh. Ampura cia. Sok we rek diteruskeun mah teruskeun. Ngan maraneh duaan bakalan dipohokeun ku barudak. Tong harap bakalan bisa balikan deui jeung nu lainna. Baik.